Perkenalkan, nama Ibu Irma Rismayanti. Di sini Ibu akan mengajar pelajaran bahasa Sunda. Oh iya, kalian jangan lupa ya nanti like, komen, share, dan jangan lupa subscribe channel ini biar Ibu bisa lebih kreatif lagi membuat video-video selanjutnya. Sudah ada yang tahu belum kenapa kita diharuskan belajar bahasa Sunda? Ya, karena kita berada di Provinsi Jawa Barat, yang mana di Provinsi Jawa Barat ini kita menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Lain halnya kalau kita berada di daerah Jawa, kita pasti menggunakan bahasa Jawa. Kalau kita berada di Provinsi Papua, kita pasti menggunakan bahasa daerahnya itu adalah bahasa Papua. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang teks terjemahan. Sudah ada yang tahu tujuannya? Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah satu siswa bisa menerjemahkan teks bahasa Indonesia karena bahasa Sunda, atau sebaliknya dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, siswa paham kana eusi teks terjemahan. Yang ketiga, siswa bisa macakeun hasil terjemahanana. Istilah tarjamah teh asalna tina basa Arab. Ari dina basa Inggris mah disebutna translation. Tarjamah teh proses mindahkeun hiji amanat tina basa sumber kana basa panarima atawa sasaran kalawan ngungkap makna jeung gaya basana. Dina istilah sejen disebut oge alih basa. Wanda tarjamahan teh umumna aya genep, nyaeta nu kahiji tarjamahan interlinear, nyaeta tarjamahan unggal kecap dumasar kana runtuyan kecap tina basa aslina. Anu kadua tarjamahan formal atawa harfiah, nyaeta tarjamahan biasa atawa tradisional anu mindahkeun basa naskah tina basa sumber bari teu merhatikeun kakhususan basa sasaran. Anu katilu tarjamahan dinamis atawa fungsional, nyaeta mindahkeun basa anu mertahankeun makna anu dikandung dina basa sumber sarta merhatikeun kakhususan dina basa sasaran. Anu kaopat saduran, nyaeta hasil tarjamahan bebas anu mentingkeun amanat tapi ngebrehkeunana make kekecapan sorangan. Anu kalima tarjamahan budaya, nyaeta narjamahkeun makna tapi ngaluyukeun jeung kabudayaan sasaran. Anu kagenep tarjamahan otomatis, nyaeta ngagunakeun alat pikeun mindahkeun basa hiji naskah tina basa sumber kana basa sasaran.
Oke, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan jika kalian punya kritik dan saran, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan nantikan video pembelajaran berikutnya tetap di channel ini. Wassalamualaikum.